duh kiai kunaon pun aya tatangga nu sirik ka kula teh waduh asal peuting bedi kenteng sing beledag tuh dikikiri manaon meureun eta beledag bae nu hurung nah nya ieu teu kudu hese-hese baca bismillah 100 kali 7 poe berturut-turut ulah eureun-eureun minimalna 7 poe adika dituna mah silakannya bismillahirrahmanirrahim 100 kali geus ke kadituna menta ka Allah Gusti kula boga panyakit mudah-mudahan be kaberkahan bismillah supaya dibere cageung tuh nya ieu sing ade bismillah teh ya setiap bilangan aya khosiatna masing-masing 20 hiji anu 100 anu kayak kadituna aya anu 120 aya anu 313 terus beke kadatang karebuan geus kukula tadi jazahan 2 benya pendek bismillah mah ya Allah daripada doa anu panjang-panjang puyeng geus eta be bismillahirrahmanirrahim 20 hiji kali lamun endek sare nya 100 kali khususkeun urang teh jang ngobatan penyakit nu aya di awak urang baik penyakit johir maupun penyakit sihir insyaallah ku Allah dijaga diraksa mudah-mudahan be urang kabehan dijaga diraksa amin niatan hiji jang ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala nya kukula diijazakeun mun kula nyebut ajaztukum jawab qabiltunya ajaztukum alhamdulillahirabbil alamin.